Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi Sunda. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Di dieu Ki Kampak rek nyarita aya namina awewe ieu mah. Ibu Susan. Eta manehna teh carita ka Ki Kampak keur ulin di daerah Sukabumi. Ulin carita ka Ki Kampak, ku Ki Kampak teh kan di Suguhan sawah Ki Kampak aya nu di Sukabumi, di Suguhan Ki Kampak teh. Daharna teh jeung teri, jeung jengkol, sambal di dinya teh. Caina cai haneut. Pokona ala-ala Sunda we nya. Cek Bu Susan teh ki geuningan ngeunah cenah dahar teh. Ngeunahnya dahar jeung teri ge. Heueuh meuni kuat mirasa tu jengkol ge beak 15 cenah jengkol ngora atuh nya. Kade ulah loba teh sok mencret. Ah moal ki cenah. Muni ngalimet eta mah goreng belut aya kan di dinya teh heueuh. Ki cenah dahar jeung teri ge meuni kuat bener-bener ngeunah nya. Tah ieu jeung teri ngeunah, komo deui jeung daging. Jeung teri ge ngeunah komo deui jeung daging nya, jeung daging leuwih ngeunah. Eta mah cek aki meureun cenah. Uing mah geus bosen ki jeung sapi we. Sapi maksudna mana dang jeung sapi. Heuh jeung daging sapi geus bosen, lamun ngadahar daging sapi teh nu kieu teh sing carekot cenah punduk teh. Kolesterol sia mah ce Susan. Aki mah sok nyingsieunan sok we priksa. Ye kade dahar teh ulah loba teuing jeung daging. Mun bisa mah kali-kali jeung tulang talengna jeung sopna ulah daging we ngadeluk. Batur mah manggih daging teh sabulan sakali, kadang sataun sakali jelema teu boga mah. Maneh mah pantes eta beuteung. Meuni kuat gede kitu. Ah aki mah sok ngomong teh sok ka mana karep cenah. Heueuh ngabejaan mun bisa mah kali-kali tah ala-ala Sunda makan mah jeung dun sampeu nya. Ulah jeung daging da bosen atuh. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.